Assalamualaikum. Kumaha damang? Alhamdulillah dinten ieu kapendak deui sareng Bu Eli. Sadayana damang? Alhamdulillah. Mugia urang sadayana aya dina kasalametan sareng kasehatan sadayana. Dinten ieu urang bakal diajar deui. Cobi pami Bu Eli ngajar pangajaran naonnya. Dinten ieu urang bakal diajar bahasa Sunda deui. Bu Eli titip kahidep mugia jaga kesehatan, di antarana kedah cuci tangan pamibadena naon, teras kedah menghindari atau nganebihan kerumunan, teras nerapkeun pola hidup sehat. Nah, ayeuna urang ngawitannya belajarnya. Dinten kamari atanapi minggon kamari urang atos diajar ngeunaan pupuh, ngeunaan kecap anu mikanyaah sareng mikanyaah katutuwuhan sareng kasasatoan. Teras kamari atos ngerjakeun pangajaran hiji. Dinten ieu urang diajar dina neraskeun kamari ngeunaan tema hiji nu kamari. Tema nu ayeuna bade dibahas nyaeta tema ka-2. Dinten ieu urang bakal diajar nyaeta ngeunaan pangalaman nu matak nineung. Naon sih Bu pangalaman nu matak nineung teh? Pangalaman nu matak nineung teh pangalaman yang berbekas di hati. Berbekas di hati. Pangalaman anu berkesan dalam hati. Nah, di dieu di buku halaman 16 aya bacaan ngeunaan labuh tina sapeda. Nah, eta kaasup karena pangalaman nu mana tah? Nah, pami labuh tina sapeda kalebetna pangalaman anu teu enak, anu teu menyenangkan. Pami dina bahasa Indonesia mah. Di dieu aya bacaana ku hidep baca tuluy ditinggal deui halaman 18. Nah, di dinya oge aya ngeunaan maca. Baca judulna tatarucingan dina beus. Nah, eta pangalaman nu hiji deui. Mah tadi tina labuh tina sapeda mah pangalaman yang tidak mengenakan, nu teu raos, anu teu teresep urang pami labuh tina sepeda mah. Kunaon cobi? Nah, nyeri nya. Nah, pami anu carita nu kadua nyaeta halaman 18 aya tatarucingan dina beus. Berarti eta pangalaman anu matak nineung, berbekas dalam hati nya. Eta teh pangalamanna berarti urang gumbira dina bacaana. Ku hidup tiasa di aos di dinya. Nah, nu bade diterangkeun ku Bu Eli dinten ayeuna nyaeta ngeunaan gelar kabisa halaman 21. Nu sanesna mah tiasa dibaca ku hidup. Nah, pengalaman-pengalamanana. Nah, di dia aya nomor 4 yaitu tengetan gambar di handap. Tulis kalimat pikeun ngagambarkeun kaayaan nu aya dina gambar. Kapungkur hidup tos tiasa ngadamel kalimat tina gambar. Ayeuna diajar deui ngeunaan nyieun kalimat tina gambar. Di dieu aya ini ya aya parentahna prak larapkeun kecap nu disadiakeun kana kalimah nu kudu disusun ku hideup dumasar kana adegan nu katingali dina gambar. Tengetan contona di dieu aya kecap-kecapna nu bakal nungtun kalian nungtun hidup pikeun nyieun kalimatna. Di dieu aya sieun, aya bunga,
teu bosen sabar teresep. Di dieu. Contoh nomor hiji. Di dieu aya budak istri sareng budak pameg, murang kali pameget nuju sareng ibuna. Berarti kalimahna kumaha? Kuring ngarasa bunga waktu diajak balanja ka pasar. Lantaran di pasar loba jajanan nu dipika resep. Berarti eta ngeunaan pangalaman nu resep anu menyenangkan. Nah, nu kadua ieu gambarna nuju naon? Kinten-kinten. Berarti ngeunaan pengalaman nu tidak menyenangkan. Ieu keur diudag-udag ku mobil. Tah, naon kalimatna ku hideup tinggal. Berarti kecapna pilih nu di luhur. Nu di luhur nu aya dina kotak. Naon wae tah pami misalkan diudag ku mobil kumaha parasaan urang. Nah, nu ieu hideup dikerjakeun di buku paket. Tuluy aya ngaregepkeun. Ngaregepkeun nyaeta di dieu aya bacaan ngeunaan piknik ka Taman Raya Juanda. Nah, ku hideup tiasa diaos yeuna tuluy di dieu aya kalimah ngalengkepan kalimahna. Nah, kamari atos tiasa tos diajarkeun ngeunaan ngalengkepan kalimah. Nyaeta urang kedah ningali heula, kedah maca heula pangajaran anu aya dina bacaan tadi. Di dieu aya judul pangalaman kajadian nu matak nineng. Hideup kantos gaduh pangalaman seueur pangintennya kamari liburan terus ayeuna masa-masa belajar di rumah. Tah tulis tiasa di dieu judul pengalamanana misalkan naon kajadian anu matak nineungna naon. Nah, ku hideup tiasa di tulis ngeunaan kajadian nu matak nineungna tuluy judul pangalamanana. Nah, berarti minggon ieu urang diajar ngeunaan pangalaman-pangalaman. Nyaeta pangalaman anu menyenangkan, anu merugikan atau anu teu matak nineung jeung nu matak nineung. Dinten ieu pangajaranana dugi kadinya. Lamun misalkan aya patarosan tiasa ditaros ngalangkungan WA ka Bu Eli. Nah, pami atos tiasa dipotokeun dina WA kirim ka Bu Eli. Sakitu heula pangajaran dinten ayeuna. Mugia pangajaran ayeuna aya manfaatna. Bu Eli tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.